Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wasta Abdi Zoel Asfi Warehan di kelas 11 absen 36. Dinten ieu abdi rek nyaritakeun carita pondok anu judulna Sapu Ajaib. Di Cikampung aya salah satu sesapu kampung ngaranna teh Aki Sarta. Aki Sarta teh saurang sepuh anu hirupna teh basajan pisah jeung tentrem. Jeung Aki Sarta teh sok sasapuan di buruan imah bilikna. Tah sanajan sok dihina ku tatanggana ngaranna teh pasobana. Pasobana teh jelema anu beunghar jeung boga imah alus jeung mewah. Tapi pasobana teh sok sombong ka warga sekitar jeung Aki Sarta jeung sok mindeng nyentak jeung nganggap sepele ka Aki Sarta. Tah di hiji poe pasobana teh papanggih jeung Aki Sarta. Nu Aki Sarta teh rek ka masigit. Pasobana nanya bari nyindir ngeunaan ibadah. Padahal manehna sorangan tara katenjo rek salat Jumaah. Tililat ti harita pasobana teh geuring parna jeung teu walakaya. Aki Sarta nu karunyaeun ngalongok ka imahna pasobana sarta ngadoakeun pasobana. Pasobana rek tobat jeung minta hampura ka Aki Sarta tina sagala dosana ka Aki Sarta. Saatos cager pasobana teh teu sombong deui ka warga sekitar jeung oge pasobana mimiti rajin ibadah ka masigit. Jeung pasobana teh sosobatan jeung Aki Sarta. Puncak caritana pasobana teh manggih sakantong duit nu loba nu dicuri ku rampog. Tah di imahna bilik imahna. Tah pasobana rek bagikeun anu jelema paling pantes nyaeta budak yatim piatu. Akhirna pasobana bagikeun ku cara nyieun yayasan jeung santunan jeung biaya sakola. Akhirna nu rampok katewa polisi jeung ngaku rampok teh naro sakantong duit teh di imah bilikna pasobana kusabab pasobana teh jelema anu jujur. Akhirna pasobana jeung Aki Sarta jadi panutan warga kampung sekitar. Pesan anu bisa diambil nyaeta pasobana kajujuran teh leuwih baharga ti sagala rupa. Pasobana ti jadi jalma sombong anu jadi jalma anu bageur jeung jujur jeung jadi panutan warga kampung sekitar jeung Aki Sarta. Sakitu wae carita pondok ti abdi. Mohon maaf mun aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.